Emang gitu nih sifat salaki orang mah. Alhamdulillah cek salaki abdi teh kitu. Edek gajihan gede, edek gajihan leutik para disumput-sumput malahan mah dibikeun kabeh. Sakapeung sok stres nih kapikiran ku urang. Geus mah pelit, medit, hitungan deui. Ah, kelan aya nu nelpon. Ah, salaki urang, kelanya. Halo? Ah, naon ya? Oh, dek balik. Nah, balik ieu karek di wayah kieu. Pan biasana ge balik na engke peuting. Oh. Hah? Keur di jalan hareup. Oh, nya atuh nya. Nya tos salah tuh. Tos. Kelanya nis, urang dek balik heula. Omat, maneh udah ka mana? Nah, naon kitu ceuk? Pokona mah dagoan. Urang ceuk jeung membawa karung sagala. Urang ieu mah hate heula beas. Nah, ceuk make dipihapekeun. Salaki urang mah nis, lamun nempo aya beas di dapur loba, sok poho mere duit tasiko nis. Hiji deui nis, lamun salaki urang nanyakeun ka maneh, tuluy nanya, bejakeun we ku maneh bahwa urang boga hutang duit ka maneh. Omat bejakeun we nya nis ku maneh kitu. Najan urang teu boga hutang ka maneh oge, bejakeunna urang boga hutang. Bejakeun we boga hutangna 300.000. Nya ceuk. Tong poho nya. Heuh, tuh itu geus kageroan. Nya ya, ieu. Omat tong poho, tulungan abdi heuh. Iya ya. Dasar kelakuan ibu rumah tangga. Cek, gawe di MBG deui. Nya nih. Nun mit, maneh nyaho teu singkatan MBG teh makanan bergizi gratis. Selain makanan bergizi gratis, naon coba artina? Naon Cah Haji? Motor baru gratis. Ya cek, jadi 30.000-an. 30.000-an. Catet heula we nyanon. Nah, dicatet cek, padahal poe ayeuna abdi aya door prize khusus ke para pelanggan. Tapi anu hutangna geus lunas cek. Door prize no? Iya cek. Hari anniversary abdi anu ka3 tahun si papi. Door prize na aya magicom, kompor, aya mixer, loba we lah pokona mah. Alat dapur rumah tangga nun. Siapa tahu Ece beruntung. Tapi berhubung Ece ngahutang, jadi tidak termasuk. Dorpesna khusus karena teu boga hutang. Nyanggeus satu nur ari kitu mah. Yeuh. Bayar we. Eta geuning loba duitna ceu. Lain deui ieu mah. Jadi Ece meunang dorpesna nya.